Kawasna teu loba anu apal kana eta tulisan. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumber Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumber Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumber Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung adegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumber Bandung teh teu loba dikanyaho beuh ku urang Bandungna sorangan, beuh ku urang di luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna Sumur Bandung teh perenahna di pusar kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Tejauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, Pandopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh perenahna ditukangan kantor PLN cabang Jabar Banten Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandur tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Parenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyai sepuhan di Sumur Bandung. Cenah ge kieu cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung Kadua, Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samulihna ti Subang kairing ku para panggawa Raden Adipati Wiranata Kusuma II reus di hiji leuweung. Anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahna kawuwu tos jeung hati tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarendekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekeun nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulon ditungguan ku para penggawa satiana. Kira-kira menang sapanyepahan Raden Adipati Wiranata Kusuma II lugay ngadeg teras nyabut tetekena barang tetekan dicabut tina urut teteken teh ngaburial cai cek ujaring carita salah saurang penggawa tumanya gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai dupe eta cai naon nya eta cai Sumur Bandung cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung waler Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna cenah ku kasaktian Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanea. Dina waktu sapeting urut tetekan teh dijadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayanan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh ngan anu geus pasti kahanengan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapengaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya di watenana tur kawates tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung canembrang herang. Lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawaya. Kudu tertib jeung ditimbak ku jalma anu dipercaya ku sesepuh atawa jalma anu geus biasa